Nah iya si Iko kaman, aku urang di teleponan tadi angkat-angkat. Aku naon jam mate lah samperkeun we ka imah nah. Ngeunah na ieu daging bangkong. Gitu aya naonnya? Leungeun kekerejedan. HP kok inget. Udah aing mah teu nyaho info ayeuna mah. Kudu kumaha atuh? Kok mana mana wae HP di telepon teh aktif-aktif. Je maneh ka dieu. Mun mah ngomong heula ka dieu teh, tapi HP na ke koit kita. Nah aku naon HP mana kok cenah kok mun masa kalian kubur daripada pae kitu mah. Mun mah eta meuli deui sakalian deui. Aing mangawarasan ge eueuh boroning ieu meuli naik di mana duitna mun pameulikeun mah beu ka dieukeun duitna. Mun menta tuh kasih Kido, ai si Kido sore aya teh ka maneh ka dieu ulin. Puguh genan eueuh, ieu geus nepi ka burik ieu eueuh wae. Sugan isuk-isuk ulin ka dieu. Heg eueuh, teuing kaheesan, teuing modar si Kido teh aing mah. Nah ka mana heueuh kok. Sore geger lalaki urang teh tepi-tepi, eta ku urang di daguan nepi ka ayeuna eueuh wae keuheuh kalage aing mah. Kumaha atuh ayeuna mah? Sang samperkeun wae teh ana. Heuh lah. Yuk sampurkeun heula. Aduh, ya aing. Awak jadi dari puki aing sore tas nang jono kitu aing sarieun teuing ayeuna mah. Aing keluarga sama lawani ayeuna mah euy. Ka WC ge aing tadi dianter ku indung aing aduh. Aing ngaripuh euy. Gila tuh asup we terdikunci ieu dah. Nah. Kido. Udah gue. Ih, juri datang nih. Hei, Kido aya naon maneh? Aing. Aing. Cina si aku naon Kido? Ditutungguan ek ngalong eueuh. Nagering naon maneh? Kaasupan naon Kido? Ieu masih kalian gering zaman kieu mah tuh dah kok. Heuh, jiga stres. Heeh. Kunti ya barudak aduh. Aing sore heueuh. Ka maneh aing teh sore. Nah, eta aing keur moal motor heueuh. Nah, pelok kala ke kuntil tukang. Ih, aing mah sarieun teuing aing mah teu wani ayeuna mah ka mana-mana ge aing mah kudu dianteur ka mana-mana ge mah sieun aing nya. Lah kunti naon atuh? Emang aya zaman ayeuna kunti. Lebay lalaki-lalaki uban sieun keneh kuno kitu maneh Kido. Karep teuing aing teu percaya mah da. Aing mun nenjo kitu tah. Aing mah geus mun ditanjo mah. Aing mah sieun pokona mah. Lah wadul teuing alasan we maneh mah bebeja we ulin jeung si Joni atawa ka janda pirang anu belah tonggo. Heeh Kido maneh teh ulah sakoba alasan jadi lalaki teh. Bawa janjian ke janda pirang. Sigana mah. Geus teu percaya mah gra. Cang tanyakeun hayu ka si Joni gra. Batulah. Kamari ke rumah bareng indit aing maksakeun. Eta mait euy. Naon ieu sare? Deket tangkal jauh segala. Ah, si Joni. Jon. Oh, sama nih. Ai maneh kunaon kalahes di dieu? Duh, aing kamari peuting eta nempo. Nu bodas ning. Nu bodas naon atuh? Sangu nu bodas mah. Aing nempo juri ge peuting teh euy. Ceng itu jaket urang eueuh nan di eta dipaling ku jalma tuh udah kleutik teh aing mah. Lah jurig di mana zaman kieu hoak sia mah. Jurig zaman kieu mah sia masalah dedeleuan meureun. Ih, mana teu percaya ka urang ya. Kayak peuting, ka maneh sok aya lah aing ngulang heula mah. Ah, jurig naon zaman ayeuna mun aya jurig ieu mun aya ku aing sepak. Astagfirullahaladzim. Tah maneh teh kapanggih ti dieu ai sore ka mana wae cenah ka imah tapi eueuh. Teueun aku naon jiga tas diudag naon teuing ieu teh. Kamari peuting teh tuh kaditu aya di eta teh di pegat jurig euy. Aduh, ai trauma keneh ieu teh. Ni was-was aing bisi aya keneh man. Mana ge babangi jeung juri jeung Jon? Aduh, aing ge sarua meureun. Sanasib sia mah jeung aing. Aing ngalong ge tetulus na geus teuing.
jurig. Jurig naon atulah? Zaman ayeuna emang aya jurig. Di mana jurig atulah aing mah? Teu Teu percaya zaman lagi. kieu mah jurig mah. Heeh, nah di mana atuh? Hoak. Sumpah ya orang aya penting. Tuh ayeuna mah rek ka bumi heula nya neng ya. Duh, nyeri teh nabrak sagala. Aduh. Tuh nya cek aing ge naon batur ge nenjo jurig. Cek aing ge aya jurig. Percaya keun we engke geura mun nenjo. Mun lumpat mah mabret. Lah jurig naon atuh heuris zaman Oh, ya ayeuna? kieu atuh eta kena ku jurig. Buating eta mah kerja sama apa panggil jeung jurig teh? Heuh, ami teh karurang heuh. Heeh, jiga lah. Aduh, ya hayang modal. Atur yuk ya, eueuh cai da di imah. Ayeuna. Heeh, hayu atuh balung. Baliklah budak mah teu percaya gua aing nenjo kunti. Woi, kunti. Naon maneh? Tugan aing kunti aing dipuguh pas manggih jurig sore ngejatkeun puguh aing aya nama borangan. Jurig di mana atuh? Tadi orang papanggil si Joni. Papanggil jeung jurig cenah deui tadi peuting. Bohong sia mah, ngabohong moal aya jurig we zaman kieu mah. Yo aing mah hut lain panggih deui heueuh. Aing mawa motor numpak di tukang. Pokona mah aing malik teh tatap. Kunti aing mah sarieun teuing sia mek percaya heug teu kajeun. Wadul sia mah ngimpi meureun. Lain sia kan hes peuting ge mah nya popang jeung jurig. Ngimpi sia mah. Ieu tamas heula tamas tah. Wah, sia teh sumpahkeun ku aing teh manggih sing manggih jurig sajeung anak-anakna lah. Tadi pegat kehet lah. Moal aya ieu jurig lagi lah. Berarti kababayan aing mari kok. Buat atuh. Jurig. Geus aya dana. Cina itu kunaon atuh? Si Bojek lain. Heuh, itu kunaon kok? Udang Udang ya, Ini geus beurang ieu teh. Aing ge kaesan di dieu. Ieu na aya naon Bojek? Sare di nu kieu heuris. Sugan teu boga kasur ayeuna mah kok. Jiga na teu bogohan imah. Heeh, kuatir teuing. Jurig. Yuh. Sore aya jurig cek aing oge aing keur modal di dieu. Eta mah nya kumaha euy, jurig eta mah. Di mana kamarana ieu? Lah, jurig di mana atuh? Jiga pisan si Joni jeung si Kido. Jurig di mana atuh? Wancik kieu bari teu zaman jurig mah. Geus halik kieu duh, batur mah geus kababayan hayang modal. Naik tanggung jawab si Ikok mah. Duh, halik duh. Yuk liput. Kok berangan di dia. Barudak teu percaya kan aing manggih jurig. Goblok. Si Kido jeung si Joni manggih sarua. Cing, ieu mah kudu ditanyakeun euy. Soalna bisi anu nyingsieunan ieu mah. Kalau modal segala beri hapeuk. Kok maneh mah modal teh maneh bau pahang kieu. Geus lah aing balik teh heula bau aing ngadaguan maneh mah. Tunggu aja Riz, orang ge keur omes sakeudang deui ya. Ngomong penting tungguan heula ya. Tungguan. Ya, tungguan ya. Ya aing mah kamari pedah teu jadi ngalong mending engke ulin. Ka mana? Ka pasar malam arek. Hayu atuh. Duaan we ayeuna mah. Heeh, yuk. Geus ayeuna mah baralik heula heueuh. Heeh. Kieu urang balik heeh. Heeh. Geus dah. Ayeuna mah geus penting tinggal nyamper si Riris ka pasar malam. Riris. Sayu ya. Cenah ka pasar malam. Ayo atuh. Heuh ya penting manten. Kamu udah yuk. Udah wah. Udah. Rehat. Duh, penting enak bagian ngalong jadwal teh euy. Coba telepon. Itu nah. Itu nyambung ya. Tadi angkat. Kemana ya deh? Aing mah. Jangan nyakeun deh kayak Siri. Halo Siri, cek lokasi pacar. Ayo keur ieu, na motor ngageuleuyeung kieu. Ka mana nya we? Anjir. Ieu si Sarneng ulin jeung lalaki saha ieu nya Aru ulin bari.
aing singsieunan. Bintang malam kata. Deh. Hoi. Eureun heula ka dieu. Naon? Ka mana? Maneh? Ti penting wincang-wincing sorangan. Tadi heula ya diuk ya. Baturan aing. Naon tuh do? Aya ka warung kulit cireng, dengan kejoban. Naon sih geruan aya tuh? Rusuh ieu yang madang. Duh, aing kena nyasa kedeung. Boga mau kena butut teu? Aing geura nginjem mun boga mah. Mun aya mah nu ieu nu warna bodas. Kena bodas do. Selama aing euy. Kurut buyut aing baheula zaman baheulangan meureun geus rada kotor kitu kajeun. Mun kajeun ku aya di bawah ieu na, cing daguan heuh. Baheula ku aing. Ring. Nu kieu do? Heuh. Oga be, cang tanya heula. Yo, aya ka warung. Nah, aya euy, kena bodas-bodas nama. Wajahna euy. Besep ayeuna mah sugana meunang loba. Udang euy. Tah di dewe musuk mah geura loba. Tah deuna si Hukut, ku aing singsieunan. Teh naon euy? Reungit loba pisan reungit tuh ya. Meureun kieu euy. Tah sia teh Hukut. Ciga sia tadi ti urang teu percaya jurig ku aing singsieunan. Tak cek aing ge da. Pangaruh aing ge ulin teu ngajak aing. Tapi ieu teh aing nu nyingsieunan tapi aing nu ngarei kana punduk. Nyingsieunan tapi sieun keneh ku aing. Langin naon sia kunti ge di dieu. Kan ieu mah dia mah wilayah aing wilayah pocong kehead. Tuh geus aya batasna ge. Masa wawuh kitu sarana ieu mah we? Si Kido. Heueuh ai. Ari sia saha? Si Kaslay. Oh eta. Yuk, tadi aing ti beurang cenah si Dimas teu sieun ieu sieun jurig. Yang saling sieun we dua. Ayo tuh. Yang pegati teh tigira. Ayo lah. Ieu tuh. Kolet ya. Ya, naon tadi ieu? Pocong. Itu naon nih? Pocong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.